Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man dzakarallaha qabla al-fajri wa qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha istahyallahu an yu'adzibahu binnar. Langkung tutayun urang sami-sami manjatkeun puja sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu mana mantena parantosna irodah ka urang sadayana biasa kumpul ngariung dina ieu tempat anu mulia. Kalaulah mudah-mudahan kumpulna urang sadayana dina ieu tempat masih ngajantankeun wasilah nginginkeun rahmatna Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat sinareng salamna urang curah limpahkeun ka junjungan urang sadayana yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ahli bingon sadayana tong lami teuing mah nya. Hiji bade tolabnya geus kieu ini sami tolab. Nah, kaduana lamun disarupakeun karena ngadahar ulama tos kiung beuneu nya. Dinamingoan terus disambung ku rajaban. Anu ini nun teu tapi danu diwana kitunya lamun babari mah urang teh geus jadi dai meureunnya kana ngaji teh mau penting ngaji. Lamun ngaji babari mah geus jadi tukang dakwah kirana ieu kasep wah katalah. Tapi kunaon cenah omong ngaji minang tapi hese we ngaji teh keun dan diwajibkeun mah ngala jeung ngamalna. Di sana mah teu kudu basa maca kitab tanggal ya, nu penting mangi cek guru kieu amalkeun tae-tae nya urang mah ya syukur beunanya urang bisa dina maca kitab. Para ahli mingon sadayana saalit urang nyarioskeun kana hadis Kangjeng Nabi. Saur Kangjeng Nabi, man sahawai jalmina rek lalaki rek awewe rek urang mana wae zakarollaha qoblal fajri anu dzikir ka Allah samemeh bijilna fajar hiji wa qabla tulu'i samsi nu kadua sa nu kajian tanya nu kadua samemeh bijil santos bijilna matahari sakwa qabla gurubiha jeung samemehna samemehna surupna matahari Cek Kanjeng Nabi sahawai jalma na anu
anu bisa dikir ka Allah samemeh bijil pajar, kadua samemeh bijil matahari, nu katilu samemeh surupna matahari. Gitu. Maka istahyallahu Allah bakal isinin ayu adibahu binar nyiksa kaeta jelema di neraka. Kumual-mualna nepi ka isin bahasan Allah. Nyiksa ka jelema anu mampu dikir dina tilu tempat eta. Ari dikir teh naon? Ari dikir teh ceuk bahasa mah kadar-kadar inget eta teh dikir. Ngan lalawanan dikir teh nisyan pokok. Ngan dikir cek agama makilah cek agama mah sakur-sakur bacaan anu dibaca kurang terus mata ngingetkeun diri urang ka Allah eta teh dikir. Urang teh baca Quran nepi ka inget ka Allah teh nya mingguan kurang poho ka Allah matak datang gadege ingat kana parentahan Allah berartinya. Naon bae bacaan pagawean nya anu dipigawe ku urang terus efekna atanapi balukarna tina eta pagawean teh matak semakin takwa urang ka Allah, semakin ingat urang ka Allah, nu kitu teh ngaranna dzikir. Jadi nu dzikir teh la ilaha illallah unggul. Rek maca ratib, rek maca sholawat, rek maca manakib, maca Quran, ngan kacek paklam, ngan kacek Abdul Dikri pak Abdul na dikir ka Allah mah Abdul Dikri paklam annahu la ilaha illallah. Eta pak Abdulna la ilaha illallah. Eta pak Abdul. Malahan cek Imam Baihaqi ngariwayatkeun hadis ti Khalid bin Imran. Saur Kangjeng Nabi mah kieu cenah. Man ato Allah faqad dzakara wa in qalat salatuhu wa siyamuhu wa tilawatul Quran. Saur Kangjeng Nabi saha jalma anu taat ka Allah. Taat cek Allah ulah teu taat. Cek Allah kudu digawe gitu. Cek Allah teh kade jeung tatangga guru akur-akur. Kade ulah wani-wani nyokot barang batur teu gitu. Taat ya. Terus sakur-sakur jalma anu taat ka Allah, nurut ka Allah, mangka eta jelma disebutkeun eta teh dzikir ka Allah. Sareng Nabi, sok sanajan salatna saeutik. Maksud salat saeutik teh wa in qalat salatu teh maksud salat saeutik teh yakni nu dipigaweuna teh salat fardu wungkul gitu. Sok sanajan puasana saeutik maksud puasa saeutik teh puasa fardu wungkul. Tapi tingkah lakuna di alam dunia teh teu loba ngalakukeun larangan Allah, eta teh jelma anu dzikir ka Allah. Da ani urang ingat ka Allah mah meureunan moal wani ngalakukeun larangan Allah. Eta nu wani poho nu wani ngalakukeun larangan eta teh keur poho ka Allah. Poho kana siksaan anu bakal ditibakeun ku Allah ka urang poho. Nepi ka wani ngalarang ngalaksanakeun larangan Allah. Da poho teh. Sedengkeun ngaran dzikir teh tadi ge sakur-sakur inget tadi dzikir. Jelema anu dzikir mah moal ngalakukeun larangan Allah, moal ngalakukeun non itu larangan Allah. Nah, tadi dzikir nya. Mana dalilna? Urang kudu dzikir ka Allah, jauhan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Wahai jalma-jalma nu beriman,
dikir anjeun ka Allah nya ku dikir anu loba. Malahan ayat lain mah fadkuruni adkurkum, dikir anjeun ka aing cek Allah maka aing bakal inget ka anjeun. Jadi lamun nyirikeun Allah teh ieu teh ingetkeun teh ka urang, urangna inget teh ka Allah gitu. Lamun urang pokok ka Allah nya Allah ge beneran kitu geus ngantep urang nya eta. Matak di dieu saur Kangjeng Nabi mandakarallah sajelma anu dikir ka Allah qoblal fajri, ari qoblal fajri teh sameme hijil fajar, yane sameme subuh. Aduh beratnya, berat teh urang sameme subuh teh. Ya, setengah jam karena datangna waktu subuh. Subuh teh lamun subuh setengah 5 teh jam 4 teh subuh gitu. Nah urang ngalakukeun ibadah di dinya. Ngalakukeun ibadah rek baca Quran, rek zikir, rek maca tasbih, rek maca latif, rek maca manakib, rek mahamdi shalawat nya di eta waktu. Naon pangna bisa dikudukeun urang ibadah sameme bijil fajar sabab eta teh kaasupna teh gitu nya anyar akhir penting teh sabab disaksian ku para malaikat. Itu penting teh ya. Malahan geuningan di guru mah lamun hayang sukses kehidupan mah baca surat Toha 2 kali yakni sameme subuh sabali balikan deui maca surat Toha nu kaduana kulawaka ditamatkeun eta surat Toha kudu kabawa kana adzan subuh. Eta surat Toha teh nu can pati lancar mah nya setengah jam leuwih ya eta teh nya 2 balikan teh. Nya nu lancar setengah jam kurang paling ya. Baca cenah eta. Naon sababna? Sabab akhir penting teh disaksikeun ku para malaikat. Nepi ka aya hadis qudsi man yas aluni pautiya ya man da'ani paujibalah man istaghfirali fa'aghfirlah. Sahawai jalmakna anu barang pentak di akhir penting sameme bijil fajar maka doana man da'ani paujibalah bakal dijabah cenah doana. Urang mah pengen berang petang ada tengah poe. Ya, baca batu ge udang tengah poe. Si dijabana. Eta tijab tilu kali itu tak sae jabah. Ya. Menaku amparkeun sajadah. Gusti abdi hayang anu. Wah. Hayang duit abdi Gusti. Loba utang bila ku teu percaya mah ieu bonan Gusti. Wah, apa di bawa. Ya. Ieu tah. Nah, gitu. Mau geus jadi mau geus beres di musim mah. Geus beres nginjem deui. Gusti. Nah, nya paujibalah bakal diijabah urang. Paingan eta urang penting masyaallah. Berat din beberatan. Daek keneh mangul berak sakarung daripada urang penting. Berat masyaallah. Geus urang balik kapele. Geus kacai eta geus kecek urang nya naon padahal kudu kaji tinggal wudu, salat teh 2 rakaat. Kayak ieu mah geus kacai mung geus ngampal sajadah ieu boleh kagolna sajadah ngampal berat nya naon pangna berat pan eta sajelma anu menta hampura nya tobat ka Allah ti jam 3 kali itu pakufilah bakal dihampura dosana ya masyaallah tuh kayeta pangna dikudukeun dikir urang ngalaksanakeun ibadah sameme bijil fajar teh sabab akhir penting teh disaksikeun ku para malaikat jeung saat ijabah gitu. Kaduana kunaon urang make kudu ibadah dikir ka Allah ngalaksanakeun sagala amalan dina sameme bijil panon poe sabab di urang teh pan ari sameme bijil panon poe mah disebutna teh awalna poe.
ketika orang dipakai awal poe ibadah, orang teh merenang asup kana poe teh awal poe teh dimimitian ku alus. Ya. Terus engke sampai suruh panon poe urang teh kudu dikir teh, kudu ingat ka Allah teh, kudu ngalaksanakeun sagala ibadah teh. Namun sabab akhir poe jadi awal dimimitian ku alus, tungtung dimimitian ku alus keun merah tengah heula cenah. Nu penting awal alus akhir alus. Gitu. Keun bae ka heulaana. Ya, alus mah alus kabeh jeung tengah-tengahna. Kaduana pangna awal poe kudu dipakeun kudu ngalakukeun ibadah jeung akhir poe kudu ngalakukeun ibadah teh sabab Allah Subhanahu wa taala teh ngutus ka malaikat anu nyatetkeun sagala amal teh aya sip siang aya sip malamna. Bagian urang mah malaikat ieu, bagian penting mah malaikat ieu. Lamun buku mah ganti buku berarti. Buku poe ieu, buku penting ieu. Ketika dituliskeun dimimitian buku pas poena teh anu alus. Jadi tuntunan dimimitian kedina pentingna ku alus jadi mimiti jeung akhir teh ku alus. Nah, eta mangna digudukeun urang ngalaksanakeun ibadah dina waktu eta. Asa-asa nama urang teh lain dina eta wungkul di setiap detik teh urang teh kudu inget ka Gusti, yakni urang teh kudu selalu ngalaksanakeun ibadah. Dan dikir teh cenah lain urang wungkul, lain manusia wungkul sasatoa dikir. Nepi ka aya hadis kieu man sida soidun ya. Wala kutiat sajaratun ila bitar kiri dikri. Ieu cenah moal beunang lauk sasatoan ditewak ku jelema rek dibunuh moal beunang lamun eta sasatoan ketikir. Oh, tukang ngetik berangkat ke Cibuli. Lamun laukna keur dikir ka Allah, moal beunang ka teknik moal. Eta cenah beunang eta teh keur poho keur teu dikir eta lauk teh ka Allah. Ya, kita hadis. Tatangkalan moal beunang dituang ku tukang sirso, lamun eta tatangkalan teh keur dikir ka Allah. So aya tatangkalan mau geus buntung teh diturun-turun ku jeung wajib aya jin cenah penuh dikir-dikir teh. Ketika lamun tatangkalan beunang itu eta teh keur poho ka Allah. Ya, lau. Ya. Matakan jelema lamun poho ka Allah bakal beunang ku setan digoda. Dan naon pata beunang digoda ku setan sabab eta jelema teh keur poho ka Allah. Lamun ingat maka Allah moal beunang digoda ku setan. Oh, paingan urang teh sagoek-goekeun ku setan teh dibawa ku setan kali itu milu dibawa ka dieu. Meureun urangna hate urangna poho ka Allah. Oh, dan ingat ka Allah moal. Rek ngalakukeun ieu ingat ka Allah. Sedangkeun itu larangan Allah. Lamun dipigawe Allah teh bakal nimpakeun siksaan. Aduh urang masieun teu jadi. Gitu. Ingat ka Allah mah, ingat kana siksaanana. Lamun ngalakukeun ibadah ingat kana ganjaranana. Tah eta jalma anu selalu ingat dikir ka Allah. Nya eta. Cenah abdi mah alim babacaan mah. Tong atuh hadis nu kadua santos nu ieu aya di hadis Kanjeng Nabi ieu mah teu kudu gawe asal cicing. Nya teu kudu gawe asal cicing ieu tos diucapkeun dicarioskeun mingon-mingon kepangkar kursi kuring tos dicarioskeun ida dari mana iya ida sholaitu fa'ud makanaka hatta tatu asyamsu tadinya bila mana urang geus ngalaksanakeun salat subuh terus wiridan tong wakacangkat dina pancarikan antara di tempat urang tepan subuh tadi lamun tepan subuh dia teh ulah waka ini di dieu teh nya nepi ka iraha hatta tatu asyamsu nepi ka dijieun panon poe geus katingali teh dijieun panon poe da kade kaluar di masjid nya lamun urang mampu calik sarta salat subuh dina tempat eta rek babacaan he teu babacaan he suka nunutan he bae
fa innallaha maka Allah yaktubu liman yajlisu makanahu bakal nuliskeun Allah ka jelema anu ngapuh cari di tempat salat subuh tadi nepi ka bijil panon poe dibere ganjaran hajatan wa umrotan dibere ganjaran bunga haji jeung umroh. Wah, hari itu ngejauh bari mahal ieu mah tinggal cari di tempat salat subuh dibere ganjaran haji jeung umroh. Dina boga duit urang haji jeung umroh ka ditu dina boga duitna ya. Dina boga duitna terus dinasibkeun ka ditu dan berangkat ka ditu teh teu sadayana hajina ditarima. Da aturanana oge hese tetep kudu aya pemanduna nya. Ieu mah teu kudu capek asal calik di tempat tos netepan subuh nepi ka bijil panon poe dibere ganjaran mau ngaji jeung umroh. Cenah urang mah sejalmi sibuk ada teuing cenah di kali-kali we atuh lah isu nya mun kali-kali we ye isu kan ye urang mah mana-mana isu bae mah amalkeun cek urang mah mana-mana sawah geus beres nya moal kali tukar dieu isu ayeuna mah tina sia teh teh sakali amalkeun. Hiji eta kadua wa raqabatin au raqabatin jeung bakal diberi ganjaran eta jelema nu cari di tempat netepan subuhna teh diberi ganjaran ngamerdekakeun abdi. Au sodaqati alfi dinarin jeung diberi ganjaran sedekah 4 dinar. 4 dinar teh sarua jeung 4 miliar. Oh, bisa bilih jalan Allah. Rek sedekah 4 miliar dina bogana ge urang rada boga. Boga dina bogana ge. Kok lamun teu boga. Ieu mah sacalik di tempat tos netepan subuh diberi ganjaran sedekah 4 dinar. Wah, gede. Jenazah teu ninggal teu katingali, engke bakal karaos na engke. Ketika balik ka poe kiamat teh, dibere maneh ganjaran baheula sedekah 4 dinar. Mana Gusti abdi mah boro-boro sedekah 4 dinar. Ya, abdi mah di dunia ge dahar teh hese, dahar sore teh isuk teh peribahasana. Ya abdi make boga ganjaran ieu anami ibadah cari di tempat netepan subuh nepi ka bijil panompengan sakali maneh teh sakumur hirup teh diberi ganjaran 4 dinar. Lamun 2 kali mendar 4 dinar. Mau terus sekarang ngomong wae mah. Ieu mah sakali we sakali teh cakap amalkeun urang teh nya kali-kali urang tah. Isukan urang mah ka mana cek urang mah. Bacakan deui ieu mah teh make bacaan mah teu cek urang mah. Teu kudu tular-talar ieu mah. Asal cari di tempat urang terus tetepan subuh. Tetepan subuh lah berjamaah. Dia ada terus niatan di subuh ke berjamaah urang. Urang teh nya irungna cek urang siap cenah. Berangkat ke subuh di berjamaah. Di dieu urang nih. Beres sholat wiridan, batur ngabalai kurang macicing we gitu mau bacaan teh krebe we ajeuna urang kaluman bacaan lampung sae urang moal nurutan we ieu hei nanti video panon poe eta diberi ganjaran hiji ganjaran haji jeung umroh kadua diberi ganjaran sedekah 4 dinar katilu diberi ganjaran seperti keun ngamerdekakeun abdi. Amalkeun geus rasa kali-kali nya amalkeun supaya coba ieu mencakan dina bohong aku cenah bohong aya teh terbukti aku keun bae kunaon teu rugi ieu cari lagi sapeung nya kopi please ya moal bohong yakin ieu cariosan Kangjeng ketika urang amalkeun asal ikhlaskan Allah engke bakal kapanggih ganjaran engke bakal kapanggih lah ya belum kepikir komo di masjidnya nayatan nawaitu antaqi fi hadal masjid ya itikaf di masjid sak jam teh sarua jam gede jalan teh ya sarena oge masjid mah itu eta di antarana. Komo lamun urang babacaan mah eta termasuk dikir ka Allah itu pangintennya aslah jam 8 kirang serang Lampung ngapunten disuhunkeun bahwa pilih jelasan sing abdi lepat eta mah kabulan sing abdi upami asna salawat apik ka Allah subhanahu